Ah, berdua aing ya. Berem berem. Sakan cahayu urang nikreh ngereuyeuh. Urang papak bageakeun itu tamu anu parantos sumping. Tebih teuing rupina. Di dieu we di dieu tah di tungtung nu ieu we pokona mah. Yang di nu ieu di dieu dituna tungtung nu ieu. Wani noyek itu rombongan ti panganten pamegeh. Dalet geugeuy ngabandalet umat-umatnya tampina. Sumangga kasadayana wadia balad baraya anu sanesa dulur-dulur nu salebur wargi pamili ayu urang sabisa seni. Margi sasabaraha detik kapayun ieu upacara pangbagea baris dikawitan. Kapanata calagar oge siapkeun sagala rupina. Pita tos aya, kalungkungan tos aya. Kamu nyawer tos aya. Aya haji. Urang kawitan we pabrik. Keheula eta pepetasan ngadorog-dog kene. Beres? Ah, beres. Tos beres petasan mah aya ngabel dug tungtungna. Sok aya dug cenah ning. Sigaya nu mau belah ditu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itiwan jurus tardinggang mangsa nu tamat terus sempurna. Adu dianti kiwari sumping, nu diantos kiwari anjog ka ieu wewengkon. Nu ditunggu-tunggu parantos cun. Kalayan anu sejanyak seni. Tikulan sing torojo ti aler ngajeng jeung duwetan ngajajar ti kidul murudul ti tomoh nararangoh ti lebak ngajala lemprak. Sumkuring sapara kanca ti sanggar seni rancage albatu kasuri baris midangkeun upacara pangbagea dikawitan. Dina bangsa sang surya gumawang marangan tamu nu datang. Dina wanci langit lening aya aling-aling nyak seni tamu nu sumping. Angin letik ngahiliwir pipir-pipir sisi gawir matak seger kana pipir. Mega bona sing arudah lir balebat matak nikmat kenorek nalikeun tali duri. Tingali kurang sadayana tatandang gandang agandeuan. Laping ku kadang wargi di papah ku ibu rama jeung baraya. Kiwari rek nistena. Kalayan jadi pangjurung lakum abu kacarita. Baris dikapayunkeun tarik bangsa. Nyanggakeun jagong tuhur beunang ulun bagea milunya nu sumping. Pangapunten dirarakeun sakadapan didinya parantos canten ciri sabu bicara sanes. Jawadah tutung biritna sacara. Kurang kerajaan heula, kurang sanuk-sanuk. Sampun wa apunten manawi teu bisa maos wa lelena kantos sakeunam heula wa punduk salira. Sajaga bergebewara kasakupna balarea. Ampun sakedap diranekeun ka didinya sampura surya kanu ngarariu didawih di kanu laliki sing kuring sejaga hariring gawe Asia helang sorak asmara hariring dan kuring helang sorak-sorangan kempring milik nu sumping kemprang papagu datang kempring nu hariring kemprang nu haleulang dari di kabudaya Sunda
Kiri pinggah kuatnya pinggah ambar waktu suka pinggah ke kiri-kiri pinggah duta ya hingga kapato kapapanceran ku bapak hajat kita kabagiankeun anu kase palantir pamageut raja sapoe dina waktu ayeuna aduh pun teh si neng di dinya kahalangan heula belah ditu ke heula jangan kahayang langsung ngagabruk ka ditu da kudu kieu dia mah geuning ngomongkeun ieu mah amun aya panganten teh kudu dibagiakeun heula ku mangrupa-rupa tatabehan kudu dipapakeun ku lengser di payungan di tarian segala rupa bakat tingku ieu teh hoyong ngirikeun nya ieu tamu teh lain tamu samanea tapi tamu dua manea tamu agung maksudna aduh apa teh cing repeh heula hayang pangrokeun ku musik nya eta si Ambu da si eta mah sok hese datang lamun musikna itu musik anu karesepna kadieu kitu ka si Ambu bawa lep yuk kumis bisi murah berep eta lagu naon teh lah Purunyus teh naon teh anu mana eta teh lagu naon judul teh Rayungan hah naon cenah buah kanyut ayahnya lagu buah kanyut kasar gitunya punya kanyut ya lemasna kanyut mah dihampelas salah ta si Ambu dan ada rocol di dia ya Ambu mana kemana si Ambu di nyukun balik neng ningali ke sini nih si Ambu gaya aduh nya kamananya si eta nu ngali laki bohong eta siga nama ho eta aya padarus aya padarus kuningan dirinya awas lo gelo ekstrak asik aduh ngepostkeun selentik hey terus ajalah mana kan ada raya astagfirullahaladzim ngatarahum teh kabina-bina teuing kantun ge di kacamata ada sok kitu liliniun aing geus kolot mah nyata segala karasa salahna teh baheula kumaha baheula teh peulahnya bakan burut baheula kayut burut nu saha sia anu aing teh burut berarti pernah nyabak nu batur asmana cing Kang Sule cing Kang Sule masih dikeun video kemana jalan ke langitnya ke langit pak betul kan tanggal kelapa jalan ke langit eta itu syarat-syarat nya teh syarat eta kacamatana fungsina naon atuh eta tah kateleh ayeuna mah ayeuna mainnya hari tadi kumaha naon bedana ya Allah itu jelema unggul usah make ngomong kitu haladin kuno ieu coy teu kacilin belah tukang mah teh kahalangan hayang naon teh ka dieu teh hayang naon cenah panganten mah atunya lain dangdang anu nganter hayang dangso teh da panganten mah beda lain hayang geura peuting lain naon kabeh hayang noleh urang gitu nama bener kalau ngomongkan langsung
langsung digebrukeun apa malu kan nganterkeun. Pagi kan cenah dari Papa Gusdia jeung bayi. Jadi mari lu. Kawur cenah ieu teh. Nyadap ke jam 4. Di jam 4 naon? Nyadap. Nyadap. Heulakeun. Hayang milu. Yang ditaruna heula. Jeung punang. Aya teh akan ngetekmeun. Beres penting buang geus dihanca. Meureun. Tanyakeun. Naon? Wujud ya gitu, betul mah demplon di mamonyong. Bumi bobo di mana? Di bumi di luhur. dia. Di luhur di hanap. Hah? Di luhur di hanap cenah. Di hanap. Pasti jadi luhur sudah. Sok. Lamun dihanap kabeh teu mungkin. Salah mun dihanap kabeh. Neng, bumi bobo di luhur di hanap. Di hanap bener. Banyak kabeh dihanap. Itu di luhur cenah. Oh, di luhur itu mah bener. Asa dihanap tadi teh. Neng bobo di mana? Di luhur cenah. Di luhur. Naon cenah? Belekupna sing seueur cenah. Belekupna sing seueur. Aing anu capek ieu mah euy. Keuna datang badari mah kudu wayana. Ada capek. Cenah mana nabi ye? Sing seueur belekupna cenah mana? Kasaha eta teh? Hah? Belekup mah ka tukang kenang meureun. Lain belekupna meureun dina peuting engke. Oh, gitu. Belekupna Dicontohan ku maneh Ambu. contohan ku aing mandang. Cut maju. Maju heula. Heula aja. Cing sok. 2 3. Tuh, da manehna maju aing rek ngomong mundur maneh maju. Teu balik. Akan jenjang. 1 2 3. Sorangan anu ngomongna. Ame kompak. Maju. Bener. Mundur. Cipong. Saipong. Balik. Satin. Terus jantak. Kieu nyangkeun. Naon jogetna? Da menyang ge mah moal dikenangan beureun. Hah? Moal dikenangan ge mah. Minimal boga tempo we. Oh, aya tempo. Atur temponya. Berduaan, kudu kompak. Kumaha tukang porit. Heeh. Mimiti mah cenah Jawa bosoba langsung kana Bayati meureun, mimiti mah. Langsung kana Jawa Jawa. Wah, beuki kenceng geusna kulapes. Bayati deui. Bayati deui tah kitu. Sono euy ka urang mana eta teh poho deui? Si Dadap Ti dadap. hah? Ti dadap teh bul pundak kuli. Kabeh di dieu. Ngabunuh cenah tumplek kabeh milu. Aki aing milik aki Tarman. Allah. Solokan kade, solokan eta teh. Kumisna Allah sabola. Kados sadar Asia Gusti nu agung. Pokoknya mau kaca teh. Oh tadi bahasa di itu si ibu di bedol. Si ibu itu tadi. Heula. Rek urang di sebelah dia. Huis deh nya. Ukahakana. Astagfirullahaladzim. Heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah calalager salalena. Nuhun pami sehat mah alhamdulillah dina wangkid ayeuna namanya. Urang sadayana ampun jeung abah ge pangmetiasa hadir ka dieu meureun dina kaayaan sehat. Mudah-mudahan kesehatan ieu sing salamina. Udah bakul geus kitu teh untung teh utah oge. Sok bisa utahna teh sok siga sih eta mah. Profesional Actingna teh sok alus. Asep antosan ulah sakedapnya urang ngadoa hayang menang urang teh meureun intina hayang naon hayang ngupuk doa lah sabab naon yakin Pak Hajat ngarti doana jelema teh anu yaya mah diijabah ku Allah tanyakeun ka ajengannya kaajengan salah sahiji anu mustajab doa teh anu di jelema anu teraniaya jelema anu teraniaya urang mah diripuh-ripuh batur mah digelis-gelis dikasep-kasep aing mah digobet-gobet keur aslina digobet aslina goreng hagodak kasepnya urang adu heula malah mandar aya dina kalancaran kayaan paenten aya akadema enggeusna ungi tos heula kasep urang adu heula urang adu ieu euy di dinya we di dieu tah kitu ngaprak ka imah besan euy kampung besan euy eta sampingna menang nginyeum ngerakeunana samping teh nginyeum besan eta dina si Amel itu eta teh ampura kang ayeuna
Adi ini ada gede-gede. Boga dulu di dia. Oh enggak, pada dirawatan oke. Ku dulu dirawatan di nya. Dulu di alhamdulillah aing mati. Aing bobokong inyem nu saha? Udah nginjem aing ini makur bebeja. Oh, teu bebeja. Coba teu nginjem teh pedah mawa. Mungkin baru penasaran yang ngaricakeun euy. Aing mati nah. Iya, si bener. Hah? Eta kamera pas dinya. Waktu ngajut aing ke mana Malaysia. Orang. Sok. Salah atuh lain bagianana ieu mah. Tak politikna. Politik oke. Ari seukeut mah keuna Tak itu nu sia teh. Nah, sia. Politik tapi anjing. Heeh, tak kitu nu penting mah kitu. Geus opat teh bati. Cangkeng tina tang sakieu di tengah duit teh. Aduh, aing Melaan saha ieu teh melaan inung si Amir. lain melaan hajat. Heeh, Melaan hajat urang mah. ngan hajat melaan beuteung urang nya. Nah urang mah lain butuh-butuh teuing duit ngan sugana aya jang namah-namah mayar sawah. Aya loba teh mah atuh. Lain namanya. Hayu urang tampokeun jian pangdoa, kadua mempelai pengantin pamaget sareng pengantin istri mudah-mudahan dina sok naon teh kokojayan di sagara rumah tangga nana teh sing runtut raut sauyunan sabobot sapihanean. Pokona mah kacai jadi salawi kadarat jadi salogang sakinah mawadah tur warohmah kan itu nah. Tah kitu apa Ayo. jeung kunjungnya Pak. Kan bae tong ku Kiai Warman aya ngadua mah. Ngadua teh beda deui ke doa aya teh ajengan. Ai mah kitu aniaya Pak. Bae bisa minta amplop deui ka urang Kiai. Oh gitu. Tong minta pangdoakeun. Itu mah khusus amplopna badan. Beda. Beda eta mah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bul rahayu bul bahayu ka bumi sejamin ka mega panglamar sabda langit papa yang dire mega keberkahan pinaran rahmat tinggus. Ul kugus nuhun ka manggung menyangkut ini tisurip tupas segala pengawas hilibir ka tebis miring yang buang kawang awang isari ka partiu. Turun cadu ka supan bait jangan jangan jurik alias ka depan setan debit singeus diri wasinga cang ulang balik ka salangan cik amit amit. Kurang ngabaladag eta euy. Amit amit. Tah gitu. Eta teh ngagenjreng eta. Tuh teu sieun jurigna. Apa ngusir juri? Sekali deui. Teu balik kekurangan bayaranna. Amit amit. Lah leutik aing. Cenah atuh jurig teh. Cenah di baweur kitu jurig. Cenah. Naon ayeuna? Heh? Naon ayeuna? Urang papak bagiakeun poe ieu poe anu pinuh ku kababjaan. Wah mapag anu sumping. Elit cangkeng teh. Tek batur ulah Ata ngalet ngalabring. Itu ieu aing ah. Dar gending keur ramekeun beralmi anggra papakeun. Bur payung rabukakeun bur payung rabukakeun. Bur payung rabukakeun. Kancing sarisat pagalikan bisiasi usul gagahkan sana moga makanya Pabayung Gerabaju
ingkang meber kemarin lawan kembesi kusuma seka seler pajajaran. Awas punten masih jalan. Nah iuhan kudu diuhannya dia mah lantaran jebret lumayan panas singka iuhannya rada deg-degan sekarang. Alhamdulillah masih ambu alah sugan teh leungit teuwas euy ngiuhannya ai si teh apa aya Hah? Aya jauh di jero. jauh Neng, anu sahamuna naon tahu. atuh piraku penari mamawa tahu Neng, yeh ah, nu batur mainnya tahu mana lain? lain ai tahu tanya tina naon bahana tina kacang Kacang. sarua jeung nanya kacang mana lain sarujang kitu eta mah Warna aja. lah atuh da naon tahu wae mun ka ditatanyakeun Ampun, kamana? Alah, hei, kalau panas teh kuat. Nyelepa eueuh, hideung eueuh, itu. ka mana nya itu aya belah tukang tadi jigana teh itu aduh awas meuli Aku itu suspek. Teh. Lain bang nyanyi genah. Mana si Inggit? Naon rere naon? Astagfirullahaladzim. Kumakan bagur. Ay pangin. oh diberesan lain dek meres teh beresan pokok benerkeun Bapak nang teh yang harapan boga deui teu. Henteu. henteu tapi ungu henteu mah hideung ieu mah henteu tapi ungu Bu, tidak ada upami ngawayu jeung abdi. Tidak itu nah. Kurang kumaha pokona ibu mah cicing di bumi tong ngeseuhan tong gegerot tong masak tanggal walau abdi ngasih bapak ku abdi ngalunginya. naon licik cenah meureun bari nagena hari maneh Naon? cara raman aya we kurang kumaha Tapi dia malah ya cadangannya ulah dia bungkul cadangan teh. heeh Bulannya itu salah dia ya cadangan. Pak hiburan heula kedenya. Minta eta euy aduh hayang tadi berarti awas ngai abelah dugi mah make petasan sok aya kahayang naon atuh maneh na bisa kene maneh lalaguan minta rayunan teh. tuh ngagano iki teu bujur teh kumaha aya teh ka tengah Aya onol lah. onol cenah bahasa geus zaman mana ngadenge onol aya ngadenge deui onolan kitu unggul Ayo onol teh tukang genang geningan. onot eta mah di Jawa tuh Onotnya. onot eta mah rek nyinen si amucing aya keneh teu ya sora anu baheula saingan jeung Mimin Mintarsi baheula mah teh Cipanas Ampun. tah ayeuna cing keluarkeun deui surat naon bener kitu nyitung teh teh sebarang 5.000 ye suara benerkeun unggul so aduh jeung loba barebedana pisan ya ada hemna euy meni cementil gumazong Terima kasih lagi atuh. acan so Mak menapi wa. Mak. cantik deh kalau kena angkat kalau luar Mana Kamu toprok aduh meni eueuh nu ngeprokan karunya teh si ambu geus pelengkingan si keneh heeh sok kudu dipilih. nah loba pilihan anak itu Akang Sule kaset asep euy ieu gagah eragah Abah aing hideung boro mah atoh sudah dari nu alus ka dewek wa efek empet beda sama khusus aduh Pat bari di luar aing ada jalan ke mana bingung pipi kira aduh aya batukan lagu aya mah eta teh nya alus awas asik Wan organ angkat aja Wan orang tarik dan tadi gini kan nah ayah berasa ya awas
amplop. Waduh, 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 bingung. Setadina anu hiji kerjaan, lamun geus jeung manehna nu anyar jadi gantina. Waduh, 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 bingung. Juanana abada cinta pada bela, pilih hidup kumaha ieu jadi aing. Asik. Bojor kaya masih ayo bobogoh mau di bawah. Yang maneh? Oh, Aing pada buka kutang. aduh, buka lah. Awan nih. Geus Apa muka geus? belajar muka. Pamuka geus. Pamuka geus ieu. Aduh, ampun teh ngajar ya. Nuhun. Tadi, aduh. Jadi udah susuna perhuluna. Dilepaskeun. Bapaknya apa? Oh, ada bobogoh sih itu mah. Rukun dipilih. Asik. Tong itu ah. Hah? Karena hese. Hese? Bagian mana ini? Dah hese jalan lagi. Aku menurut mere ulah tukang. Lah, Bati martabak. itu dinaon? Martabak. Batu martabak. Waduh, waduh. Setadina anu hiji kerjaan, lamun Asik, kena bobogoh ya mah tuh. Aduh, eta mah ini siap-siap kena kutang. juanana. Tuh, tadi aya tulus tadi nama. Aing takut ku aing ya mah. Takut mah. Takut mah. Oh, asa ori mah Mana? Dipilih. nama hadisan nih. Kodok. Iya dede, itu dede. Tuh, balageun ya keke. Aduh, bingung pipiran. Jangan ku balageun na ieu rombongan. Aya. Dengan Bandung, Hah? dengan Bandung aing. Oh. Geningan tadi nama wali peta da kumaha. Ayo teu bisa alkeun. Hiji. Hah? Rumah itu. Rumah itu. Rumah itu gini. Wah, gitu. Bakal bener nih bawa bawa pada. Nih. Geningan dicariakeun. Aku harare mati urang tidak dapat kulirana. Ayo, hai tukang es. Sawer mah. Iya, toh. Oke, dalam ini dibuatnya kan. Kayaknya. Belum tahu. Ini dua. Itu. Aduh, kaki mau banget. Banyak jangke kaki ya. Tadi siap. Ampun. Teman ini. Tuh, gini. Mana? Oh iya, hei. Obat pun yang kinuhan. Alhamdulillah. Tadi saya pada yang itu tahun Ayah, harinya toh. Saya jalan, saya jalan, mana jalan? Es krim tuh pak, si Abu kabar mana? Ngebal aing. Nyiram deh. Orang periksa tuh, orang USG. Bah, Aisyah buka nyeri itu. Nyeri naon? Dari hati sudah. Ayo rasa cemburu. Hah? Ayo rasa cemburu. Henteu. Anjir. Teu, gae bisa makan susu oke. Yang penting mah menang duit. Tugas salaki yang pemajikan itu adalah menjaga perasaan istri. Aisyah bener nama Tugasnya istri itu adalah menjaga kehormatan suami. Da aing mah udah nyabakan kena lah. Ari aing ku pahajat takripuh edah. Hajat nu mana? Eta si apa? Dikumahakeun. Yak sebelahnya dia kedua anak we aduh. Oh gitu. Amak sebelah mah. Kamu sebelah mah aduh. Atuh sok atuh sebelah deui. Aduh. Aduh. Nyeri atau kumaha? Mana aja Sudah nyeri. aduh. Ayo si ibu ngadatkan jerote nggak kena bulu nyeri. Nepi. Nepi kan. Kuku kena bulu susu aing. Susu karena hulu kuku. Kuku kena bulu susu. Sebalik. Ah, dia mandalin
masa aku rame-rame teuing. Gitu teh aku panase ulah dilatih nya anya. Karunya rombongan di pilihan Cidadak puncak euris jeung sadayana pasti keneh guru-guru sim kuring sapuh-sapuh sim kuring hormatan sim kuring sadayana kurintennya di eta wewengkon ieu mah buih-buih pora saha boroja tanti dinya di pilihan Cidadak. Anu teu ngarti naon Padarus make aya? Hah? Padarus mana? Darus. Padarus teh urang Mekar Mulia edan. Aslina teh? Aslina mah. Yang ngajar di dinya. Oh, ngarti atuh gitu. Ngarti ya gitu. Mumara ka dituna. Mumara ka dituna mah. Berarti paskeun aya baraya ieu ka panganten pamegat Lain baraya deui dulur patak merana sabaraha bieu. Sabaraha merana? Teuing. Acan bawa mana Padarus? P3K mah inya tinggal we. ASN. Oh, si Ambu mah sukuan we anger. Cik atuh naon nyumput atuh buka ka era. Nuhun ka sadayana pribal sepuh mah moal panjang nu diwejar. Bawa ke pati ditu tetep kuat hareudang. Da inti nama lain hayang kadang kali tukang kurek nurut daang. Naon teh? Ayeuna wangong teh menang sok bener. Da tadi cek ulah tukang daun jeung kana mabun nyerita pianeun aing teh jeung teh bawang mabun teh geus janeun cenah kitu. Kan bae geus sadar sih teh lah. Bari basa baheula tapi alus keneh dipake teh kitu. heeh. Nuhun Bari sakan kolot baheula nyieunna nya. Geus can ngomongna. Iya hese geus. Nuhun ka sadaya rombongan tidak panganten pameget oge sadaya nu hadir di dieu Bapak besan oge sami sadayana mudah-mudahan dina ieu sasi-sasi Zulhijjah pahalana ditingkatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sakuruna mah ajeun aing teh puasa aya tengah titah nyepah ditu tuluy sampurna sadayana pamudah-mudahan upun partisipasikeunana bentukna meureun materi da urang teh sedekah teh lamun ku tanaga unggul nya. Lupa. Lamun urang mampu sedekah ku harta ku tanaga ku ilmu da kitu. Ku mereka bunga ge sedekah. Bunga Ini alhamdulillah. kalau suruh sedekah apa Da eta duh diunggul bawa kiai teh geunah teh. Nuhun pamudah-mudahan sing tenekeun sedekah. Nuhun kumaha? Lacakneus. Sita Sing masuk ngalidung kana katalangan manjaan. sia eta mah. Bil hasanati falahu asal suruh salihah amin ya Amin. rabbal alamin. Ningali ambu nonton ka hidupnya Oh. neneng Hidang ari ambu ditulis aku. nonton ka hidup salaku istri karena jantan suami ulah aya sungkut salenu aing teh geunah ya aya cupahan bagus. Jadi kudu bukbrak antara salaki jeung Kudu pamajikan. bukbrak. Lalaki bruk rang brak nang kana. Itu intina nama. Sok kabeh tamplokeun. Tujuan pang dua hungkul. Tamplokeun ya panyawer. Aya ring nu hejo. Aya biru situin hejo. Pakai kacamata lah hejo. Oh gitu. Dibuka biru. Alah, jang balik, jang nama-nama mayar sawah. Mun nya sakene rek dipake ongkos ka Mekah. Mun nya sakene rek dipake nikah. Goblok. Deuh. Ya. Nikah naon aja. Heuh atuh maneh oge geuning tadi nawar-nawar diri ke Pak Hajat. Aing mah heureui we. Atuh aing ge serius. Heula sia. Nah, Anu badagna. enehnya. Lain aing ieu nu katempo mah. Tuh 50.000 ieu erek dipake meuli naon ieu. Lain aing asa kenahan teh maksud serangan. Kudu neura kieu. Aduh. Heuh nya euy. Hah? Main gua jangan. Mas, Geus eueuh. Ieu. main eta mah ganyal aja. Ah. Bener aing Ieu. ganyal. Berem isi 100.000. Cuman duit 100.000. Aing teh anu saha eta taplak meja. Aya es krim segala ieu nuhun ka tukang es krim. Anu mere. Aya mana uning? Oh iya hiji nya kala teh. Nuhun ka sadayana. Abah, dak intina merduanya bangnya. Mohon tak itu aisiri mah da tenar naon tapi tek ajangan oga hirunas anta uhum dinas. Alus jelema teh mana manfaat ka jelema loba mudah-mudahan dina ngawangun rumah tanggana sing apanjang apunjung panjang jodona panjang yuswana dibabarikeun rezekina dipanjangkeun jodona oka dibabarikeun rezekina rumah tangga nu sakinah mawadah warahmah pakai jadi salobi kadar jadi saloga kade neng upami saeutik keueuh rada nyarima ulah ngagoak Tah kitu hoream jadi lengser teh ajengan teu bisa ngomong kituna. Aisyah geus edan Oh iya. Poho deui. nuhun ka sadayana mangatuh bah urang ngeureuyeuh ayeuna mah kurang papak Ayo. Geus beurang teuing. duit geus menang budget geus dibayar Acan. ya Pak Hajat anu setengahna engke nya tos beres pacar adat.
Alah ampun sok atuan. Pager ayo mager sari lungguh tur meriai. Gira sungsian sumping geura teangan udah tanggeura saged tatan-tatan. Sing salse tur agi-agi rancage migawe pancen tatanda binarung iman kalaka baca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Bra. Amin. Sadayana rombongan panganten pameger kurang sama Aing ekor aja teh heula atunya. heula licik keur atuh tepi ka eta kalung bunga Aing sieun naon petasan. moal Aing petasan pindah- mah kalau yang dipilih ku catrik Aing mah pindah ka panggung atunya. introan atuh sumangga kasadayana rombongan panganten pameger diatur Kadek sing iatna di jalan bilih papangih jeung karikil nu mata krumpil sorong nu mata kagok papelange nu mata kes kedah teh taraja nincak hambalan malah mandar teh teh semlek nincak semka hatura jebat awaki hidup nu di ati ti kamari di atas di mana tadi tubuh ti kampungkeun budak sieun kedah hidup teh tulan cari cilucat pelang teh udar tina taligan jauh hantu burung cerbeng angga hantu burung datang Rep angin reresak gede di dia ayam panggara sabab merek cacarita nuhulun mabalung jalan satatak ditincakan kita pertanda panjular balengit paling belakang tidak lagi turun cikilang penganiaya neng macam neng mana sarang minyanak pati sadayana macam apa jenah neng bunting apa sih gede bunting musitik ditahan heula di foto terus foto kumacik tukang foto beres kuning di cepengan nah gitu paling dia sok nyepeng gigangkeun ping-ping rapi buntingna tong tadi bebaskeun urang maos ke heula sahadat pas malang mebran sarangannya yuk
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka alhamdulillah kita mengantar pegat sapisan haji pasti. Cincin, naon? Cincin pada dasar buah. Oh gelang. Aduh nyaan ieu mah gede milik si Neng. Bekireun cem. Nyaan ieu mah. Cincin, komplitnya ani bagus nih. Ayo, so kapan toh? Kameramen beres. Ayo kene. Eta ku aya kene wae tapi sesamareun aya ka mah. Maaf, mungkin reaksinya. Simbol itu ukur Pak. Leres tah gitu. Suntangan nih. Ditahan dipoto. Terus kameramen, cacat cina. Beres, cacat kalangan cina. Jemputan anu ngahalangan. Beres, sun gening, sun geningan. Rada tengah neng, masih kentarna, tah gitu, aduh. Biasanya lama ya Pak, ada ke, tah gitu. Oke 2 menit tadi, can beres, acan nu moto acan nu moto acan kene acan di belah dia aslinya acan ieu mah acan geula acan tahan acan mah satu lila teh kalau kita lagi share eta mah aduh neng apalin dieuna neng gitu maka ada majeng sageling ibu mana majeng kini foto lah